Wilujeng wengi pamirsa tepang deui sareng abdi Rizkiansah dina Warta Olahraga. Wengi ieu aya pertandingan seru antara Persib Bandung ngalawan Bayangkara FC. Sanaos suasana di luar keur hujan, para bobotoh teu surut pikeun ngadukung tim karesepna. Pikeun terang kumaha suasana para bobotoh nuju nonton bareng. Ayeuna urang langsung nyambung ka reporter urang Dean tos aya di salah sahiji kafe tempat bobotoh ngariung. Abdi ayeuna tos aya di salah sahiji kafe nu pinuh ku bobotoh nuju nonton bareng Persib pertandingan ngelawan Bayangkara. Sanaos di luar kafe hujan turun deras, suasana di dia tetap ramai pisan. Pinuh ku sorak jeung semangat di para pendukung Persib. Sora hujan nu ngagurilap di luar tengah halangan semangat para bobotoh. Malah suasana jadi leuwih haneut. Sabab para pendukung ngariung bebarengan di jero kafe bari lalajo pertandingan. Nah, sataacan ieu satu pertandingan di mimitian abdi bade nyobian wawancara para bobotoh. Wilujeng wengi Kang, boleh nyuhunkeun waktosna sakedap? Ya, sama. Pertanyaan kahiji, kumaha pendapat anjeun ngeunaan pertandingan dinten ieu? Abi optimis Persib menang. Terasa pemain Persib anu paling anjeun karesep? Barba pemain handai eta mah rapi. Naon hareupan anjeun pikeun Persib Bandung dina pertandingan ieu? Menang sih, menang. Bangkit posisi. Nah, kanggo panutup, sabaraha prediksi skor pertandingan dinten ieu? 4-1 optimis. Atur nuhun pisan Kang kanggo waktosna. Pamirsa, itu pamadegan salah sahiji bobotoh nu aya di kafe ieu. Katingali semangat para pendukung Persib kacida gedena. Sanaos cuaca keur hujan semangat teu ngurangan saeutik pun. Ayeuna pertandingan nuju lumangsung sareng para bobotoh di dieu masih satia ngadukung Persib dugi ke akhir pertandingan. Suasana hujan di luar jeung haneutna semangat di jero kafe ngajadikeun wengi ieu kurasa leuwih khusus. Di kafe abdi laporan kurang balik deui ka atur. Muhun hatur nuhun kana laporanna Dean. Kitu pamirsa suasana para bobotoh nuju nonton bareng Persib Bandung ngelawan Bayangkara FC di salah sahiji kafe. Sanaos hujan ngegebrus di luar, semangat para bobotoh tetap kurung pikeun ngadukung Persib. Urang antosan hasil akhir pertandingan mugia Persib tiasa menang wengi ieu. Abdi Rizkiansah pamit undur diri, hatur nuhun.